Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teh lamun cek santri teh mah kalimah khobariyatul lafdhon insya'iyatu makna. Khobariyah lapanna tapi isina doa. Hartosna mudah-mudahan wadi dina wengi ieu ku Allah sing disalametkeun kitu. Dan sing rada ragem etana walaran salamna. Urang tauhidan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun ka kersana zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun ieu kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 100 jajaran kagenep ti handap. Wa zalika. Ayatnya wa zalika. Jajaran kagenep ti handap. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zalika. Tahari itu anu parantos ditutur. Anna nurul yaqini sanyanyana nurul yakin. Atanapi cahaya yakin nu aya dina hate. Eta tutaroa ditingali bihi kusabab nurul yakin. Naon haqaiqul umuri pirang-pirang hakikatna perkara. Ieu ngalajengkeun hikmah anu wengi Jumat kamari nyaeta mingon kamari teh ngajelaskeun di mana-mana hiji jalmi hatena moncorong caang ta eta teh watekna hiji jalmi teh ningali ka akhirat teh deukeut langkung dina keur kaayaan naon bae hatena teh deukeut ka akhirat tinimbang dunya. Naon sababna? Emutan para arifin mah di mana-mana hatena caang berarti ingetna ka alam padang narawangan. Jadi bahasa alam padang narawangan teh berarti padang poe panjang. Berarti dina harita alam anu langgeng teh. Jadi ngebahasakeun geuning kolot baheula mah alam padang narawangan poe panjang. Ngabahasakeun kieu. Contoh. Urang misalkan titirah atanapi ngumbara ka kota. Biasana anu kasab biasa namanya. Aya alhamdulillah tuh urang Sukabumi. Kasab ka Bogor.
Berarti lamun di Bogorna henteu cacahan sasadiaan ngumpulkeun bebenangan, berarti pas mudik engke teh hasilna mucekil. Naon sababna? Sabab ngarasa di Bogor teh lain lembur kuring, tapi Bogor mah nyaeta tempat pangumbaraan, da kampung padumukan atanapi lembur pamatuhan mah di Sukabumi, kitu ngabahasakeunana. Jadi di mana-mana suhud atanapi rajin di pangumbaraan, tah aya bahan pikeun mudikna teh bebenangan. Perkarana naon anu dibawa urang nalika urang mudik atau di alam dunia, berarti kudu seueur bebekelanana. Mudik ka hiji lembur urang, lembur pamatuan urang, misalkan tos damel ka hiji daerah, mudik tah misalkan ka lembur urang, tah eta teh berarti urang teh kudu kekengengan mah. Tah lir ibaratkeun kitu. Ayeuna ngabahasakeun lamun aya bahasa hiji jalma yen alam dunia teh moalana nya, alam dunia moalana kamari teh disebutkeun da kuluman alaiha panin, setiap perkara atanapi anu aya di alam dunia pasti bakal leungit, bakalan ruksak. Anu langgeng mana? Anu langgeng mungkin di akhirat. Berarti ngaran-ngaran di dunia mualana, berarti soson-soson ieu di alam dunia urang ngumpulkeun pikeun pibekeleun urang ke di akhirat. Berarti caringcing pageuh kancing di alam duniana henteu aya waktu anu terbuang sia-sia. Naon sababna? Sabab ieu waktu singkat di alam dunia. Waktu tadi enjing moal uih deui sapertos enjing isukan. Jadi ari waktu mah teu bisa kembali deui. Sugan misalkan hayang diulang kejadian tadi teh geunaheun ye. Hayang diulang isukan seperti kos tadi tah teu bisa sapertos kitu. Berarti ngaran-ngaran waktu teh terus maju. Lir ibarat di alam dunia urang teh disapertikeun bensin naon kendaraan atanapi mobil dianggo ku urang kaluar kota, berarti dina tengna teh kan berarti aya bensin, kan lami-lami eta bensin teh berarti ngurangannya. Seiring berjalan waktu terus misalkan ngambah eta mobil teh atanapi ngabahasakeun misalkan ieu lantera atanapi lampu nganggo minyak tanah, ka baheula mah aya minyak tanah. Aya baheula mah kitu. Tah make sumbu. Tah dina tempat naon dina lantera teh lami-lami eta teh minyak tanah teh bakalan naon? Bakalan surut kitu tah. Sehingga lama kelamaan di mana-mana minyak tanah tos teu aya, berarti lampu dina sumpu bakalan parem. Tah urang oge nya kitu pisan li ibaratkeun ieu urang di alam dunia. Urang teh tinggal nunggu habis masa hirupna di alam dunia. Da di ditu anu langgeng nama di akhirat, anu langgeng nama bejana pan di ditu mah teu aya naon, teu aya putus-putusna di ditu mah. Tah di dia di alam dunia urang teh kedah soson-soson, berarti jalma arifin mah hatena anu moncorong caang persiapan di alam duniana sehingga henteu aya waktu anu terbuang sia-sia. Dipake ngabdi, dipake ngabakti, tetep sehari-hari mah dalam aktivitas keseharian dina badan urang mah dina hate tetep aya elingan. Di mana hate aya elingan dina aktivitas nage bakalan jadi keberkahan. Naon sababna? Sabab keur dikasabna keur aktivitasna oge ieu hate cumantel terus ka Gusti Allah.
Tah kitunya kamari di prosesna nurul yakin dina hate urang teu ningali kaalusan dunya. Naon sabab dunya mah mualila teh sehingga teu berpengaruh, henteu aya pangaruhna eta arifin teh ku perkara-perkara dunya, teu kaganggu. Di mana keur susah kitu, di mana keur senang oge kitu ibadahna teh. Komo misalkan dina hadir kana jadwal pengajian mah teu aya teu kapitnah ku hujan, teu kapitnah ku capek. Naon sababna? Sabab suasana seperti kieu teh moal kembali deui, moal bisa diulang. Tah ririungan kieu teh lir ibaratna di taman-taman surga na ieu teh di alam dunia. Para malaikat naon milu nyuhunkeun pangampura dosa pikeun jami-jami anu ngaos dina wengi ieu nya. Tah tandana kitu arifin mah dina hate kadituna di mana-mana tos teu ningali dunya eta teh sae da anu sae aslina mangke di akhirat. Matakan dina hatena aya nurul yakin. Begitu aya nurul yakin kamari tos disebatkeun pasti timbul himmah usul, cita-cita dina ibadah nah hayang dugi. Tah eta berarti makom muridin. Makom muridin kamari aya 3 cirina. Tanda jelema teh masuk kana makom muridin. Hiji dibere himmah usul ka Gusti Allah, 2 dipanggihkeun jeung guru anu nuduhkeun usul ka Allah, anu katilu nyaeta diriungkeun sareng jami-jami anu satu visi satu misi naon usul ka Gusti Allah. Dan memang lingkungan oge mempengaruhi. Tah eta tanda-tanda muridin. Tah ayeuna ngabahas nyaeta anu parantos dijelaskeun nyaeta nurul yakin, ditingali ku sabab eta teh aya nurul yakin kadituna ngahasilkeun haqaiqul umur. Naon ari haqaiqul umur? Haqaiqul umur teh pirang-pirang hakikat perkara. Jadi ari ahli ma'rifat mah tos ningali ieu ujung-ujungna ieu pisalameteun apa pi cilakaeun. Jadi pidamelna teh titih rintih kitu henteu getas harupateun da terang kana haqaiqul umur. Alaman nepikeun kana perkara hiya ari itu mah jadi nurul yakin teh disababkeun katingalina engke kadituna haqaiqul umur. Maka mun hoyong terang tandana wali ieu. Tandana eta hiji jalma wali tiasa katingali ku urang secara dohiriyahna. Mana nu kahiji ningalina kana haqaiqul umur. Jadi kana hakikat perkara. Di mana urang misalkan menang untung, tah hate teu ningali untungna, tapi hate ningali Allah anu maparinan untung. Tah hakikat untung eta teh urang teh bakal salamat. Naon sababna? Arifin ningalina kana hakikatna perkara. Jadi teu kaget ku untungna, tapi bungah ka Allah nu maparinan untungna. Teu euleuh-euleuh ningali beureumna, tapi ningali Allah anu nasrut beureumna. Begitupun misalkan dina keur kapilaraan teu waka naon bahasana, teu waka getas harupateun ieu hatena, teu waka frustasi, teu waka hate leutik. Naon sababna? Sababna katingali kana hakikatul umur atanapi hakikatna perkara. Tah ciri wali mah ningalina kana hakikatul maujudat. Jadi sanes kana dohir maujudat, ya, sanes kana dohir anu nemrak, tapi ningalina kasabeh ditueunana kanu nemrak.
Di mana keur pilara berarti hate teu ngajadikeun pilara dan ningali Allah nu nasorobkeun eta pilara. Di mana keur bungah ieu hate teu bungah kana perkara maujudatna anu ngawujudna, tapi bungah ka Allah anu maparinan maujudatna kitu. Jadi teu kapitna. Keur untung teu matak ngurangan salatna, keur untung teu matak malas ngajina, ta eta ningalina kana hakikatul maujudat. Ta eta tanda-tanda wali sebenarnya mah. Jadi henteu aya bahasana kecewa, teu aya bahasana kumaha disebutna amek. Misalkan urang isukan janjian jeung si Jayed isukan janjian misalkan dicaringin jam 7, terus si Jayed teh henteu datang jam 7. Tak Arifin mah teu matak geuleuh ka si Jayed, teu matak kesel ka si Jayed. Naon sababna? Allah teh nakdirkeun kieu. Ngartos teu? Tak berarti Arifin ningalina kana lain kana dohir maujudatna, tapi ningalina kana hakikat maujudat. Da Arifin mah percantena jeung yakin di mana-mana paparinan Gusti Allah eta anu paling sae. Oh da ieu mah Ki Jayed teh datang jam 7 teh dicaringin teh ieu teh da kahoyong Allah. Lain kahayang si Jayed. Sok sanajan si Jayed misalkan nga-WA ka urang, "Kang teu bisa ya anu aya anu eta mah geus teu ningali kadinya." Arifin mah geus teu ningali sabab jeung syarat, tapi ningalina kana kodo mubrom. Kana katangtosan Allah pokona mah Ki Jayed jam 7 dicaringin moal datang. Jadi hate teh teu geuneuk maleukmeuk, celak putih celak herang. Tah eta berarti tandana wali anu ningalina kana dohir, anu ningalina kana hakikatul maujudat. Jadi lamun ningali kana dohir kieu bahasana. Lamun misalkan kecewa kasih Jayed kunaon sia teu datang misalkan. Oh misalkan nungguan saja apa kumaha. Tah berarti eta teh hiji jalma urang misalkan ningalina kana dohir. Eta malin wali. Disebut nama jubin. Poek hate atuh. Teu aya nurul yakin di dinya. Lamun aya nurul yakin memuang kumaha kitu. Matakan ujung-ujungna naon coba? Hasilna kaki Jayed hampuraan, makluman. Itu jadi nanti. Jadi ujung-ujungna misalkan Ki Bakar anjeun henteu kecewa karena kuring teu datang, atuh naon dipake kecewana? Atuh kunaon cenah teu kecewa? Atuh pan eta mah tos katangtosan Allah. Ki Jayed oge ngacungkeun jempol. Hebat amat ieu Ki Bakar. Naon sababna teu kecewa ka kuring tah eta. Jadi kita timbul matakan ieu hate nu aya nurul yakin ngagebra ieu hate urang. Atuh kana diri urang oge jadi ieuh pikeun batur. Kana anu deket batur ka urang oge jadi geunaheun we sok geura. Adem lah. Jadi bahasan eta bener-bener bijaksananya. Resep ka jelema eta nu bijak. Sugan misalkan diajak ngomongkeun batur teh teu matak ngajadikeun eta mah biasa misalkan gitu. Teu matak jadi di komporan teh teu matak jadi panas gitu. Jadi geunaheun lah hatena teh kitu. Indah soalna hatena ningali kana hakikatul maujudat. Faida asraqa di mana-mana moncorong itu nurul yakin. Fil qalbil abdi, fi qalbil abdi dina hatena si abdi. Ro'a maka ningali itu si abdi bihi kusabab nurul yakin al haqqo kana hak. Haqqon hak wal batila kana batil batilan batal. Bengra satena teh pamitos aya nurul yakin mah moal aya kasieun. Ningali Ki Jayed ya Ki Jayed, ningali Ki Bakar ya Ki Bakar. Sugan teu ningali misalkan mata ningali Ki Jayed, hate ningali Ki Bakar teu kitu. Jadi lamun jelas titinggalian mah henteu burem kitu. Atuh moncorong hate teh. Jadi bisa ngabedakeun mana anu hak, mana anu batil. Mana anu teu meunang dipidamel, mana anu layak dipidamel.
Tak eta tandana jalmi anu moncorong hatena. Atau misalkan enjing-enjing, hujan yeuh misalkan yeuh. Enjing-enjing. Terus misalkan nuju libur. Jadi ujung-ujungna seuseurna ayeuna mah ningali HP teh jam 6 teh ka jam 7 hayu we scroll. Tah eta teh ukuranna berarti teu nurul yakin. Jadi nyaah kitu hiji waktu teu dipake kana kamanfaatan. Jadi aya hatena anu bengras maningalina atuh mendingan dipake gunakeun kanu bermanfaat daripada teu manfaat. Wal akhiratu jeung ari akhirat eta hakun hak. Wa dunya jeung ari dunya eta batilun batal. Jadi condong arifin mah condongna ka akhirat. Naon sabab eta akhirat mah anu hak. Ya. Pan tadi teh alam padang poe panjang akhirat mah pangbalikan nungumbara lembur pamatuhan jalma-jalma. Pasti arifin pasti jalma-jalma kadinya uihna teh kitu. Da moal ka mana-mana. Katingalina teh jiga alus keneh misalkan ieu dunia teh. Tapi pikeun arifin mah alus keneh akhirat. Anu hak teh eta akhirat saur arifin. Anu moncorong hatena. Anu batil teh dunia. Naon sababna dunia batil? Sabab ieu hate lamun nuturkeun dunia sok terkadang dibudangkeun ku dunia. Lamun hate nuturkeun ka anu gaduh dunia, pasti eta dunia teh titah dituturkeun. Kantos kapungkur nyebatkeun sim kuring. Dina kitab hadis qudsi, ya dunia ahdi man hodamaka kan. He dunia geura tunduk anjeun ka kaula. Hai dunia geura tunduk anjeun ka abdi kaula nu tunduk ka kaula saur Allah. Tapi sabalikna hei dunia bujangkeun eta jelema anu tunduk ka anjeun. Jadi sing horeng kunaon arifin ningali akhirat hak, kunaon arifin ningali dunia batil. Karena lamun ieu hate aya di hadrat Allah anu ngagaduhan makhluk, eta makhluk teh bakal nuturkeun, bakalan tunduk. Sing horengnya berarti lamun hate ningalina ka alam padang narawangan, hate ningalina ka akhirat, berarti dunia mah geus teu kudu dibahas, geus teu kudu dibaca. Naon sababna nuturkeun. Tapi sabab aya tujuan ka dunia. Da sing horeng dunia mah lain tujuan. Naon sababna? Dan dunia mah tos ditahsis ku Gusti Allah, jodoh pati bagja cilaka tos ditangtoskeun. Tapi anu teu can dijamin ye kahirupan urang di akhirat kumaha. Oke. Matak aya nu tujuan dunia jeung tujuan akhirat. Cenah pan meureun sebelum di akhirat ge urang di dunia heula kan kitu nya. Sok aya bahasa kitu lah. Sok aya bahasa kitu. Pan cenah urang mah tujuanna dunia jeung akhirat. Eta mah cek arifin mah bohong. Naon sababna? Sabab lain fid dunya wal akhirat. Tapina hate lamun pencrong aya 2 berarti ieu moal bener. Lamun hate mencrongna ka akhirat otomatis dunia nuturkeun. Lamun ieu hate mencrongna kana 2 berarti ya geus terbiasa berarti ka akhirat cumantel, ke dunia cumantel. Masih kene hubul riasa ka dituna, hayang pangkat, hayang dihargaan, hayang dimuliakeun, masih kitu tah. Jadi arifin mah ningalina akhirat teh hak jeung dunia teh batil. Wa yabsuru maka ningali si jalma al akhirata ka akhirat allati anu kanat kabuktian itu lati eta goibatan samar eta hadirotan hadir ladaihi kahareupeun itu si jalma tuh kusabab aya nurul yakin maka ningali ka akhirat teh deukeut daripada manehna asup ka akhiratna. Kitunya arifin mah jadi soson-soson midamel naon si mengisi kahirupan sadidinten teh
mengaplikasikan teh dalam kehidupan nyata sehari-hari teh elingan we naon sababna teu aya deui hiji jalma anu mulia yen hatena teh aya di hadrat Allah, hatena teh eling ka Allah. Wios misalkan orang ke di sawah oge atuh macul anggota badan tapi ieu hate abdi teh ieu teh ditiasakeun macul ku Allah. Itu biasa nama sakotak teh goplah, aya nama saparapat kotak atuh jadi eli. Tah kitu. Anu misal naon bae urang teh aktivitas arek di jalana, arek mengerjakan sesuatu naik di bengkelna. Ari anggota badan mah prak dina kasab, hate mah tetep elingan ka Allah. Ieu teh abdi ditiasakeun kieu teh ku Allah, abdi teh dikersakeun ku Gusti Allah, abdi teh ieu teh dina situasi kieu teh ku Allah dikieukeunana. Tah eta hate nu elingan. Tanapina hatena teh Allah, 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 Allah terus we kitu teh. Hatta kana sehingga kaya-kaya itu akhirat teh lam tajal teleungit itu akhirat pakanat maka kabuktian itu akhirat eta akroba leuwih deukeut ilaihi ti itu si iman min ayyartahila tibatan nyieun berangkat itu si iman. Jadi tibatan nalika maot ayeuna ari berangkat ke akhirat teh maot pan meureunnan kitunya. Tibatan misalkan ayeuna urang berangkat misalkan maot tapi keur urang hirup teh ke akhirat leuwih deukeut daripada masukna dina mautna. Naon sababna? Sabab eta berangkat ke akhirat teh memang tujuan. Leuwih keneh deukeut keneh nalika hirup keneh di alam dunia. Artina engkin teh di akhirat jadi gambaran. Hate caang, kamari tos dijelaskeun di dunia caang atau di alam barzah oge caang. Gitu. Hate cuman tel ka Allah taala di alam dunia atau di dituna di alam barzah ge diraksa dijaga ku Allah taala. Atau moal mungkin lamun misalkan hate poek di alam dunia di alam kuburna jadi caang moal. Pan cina aya cina nu husnul khotimah. Husnul khotimah teh punten aya ciri wancina, aya alamatna, aya cirina husnul khotimah teh. Jadi teu sakedetna tah. Misalkan ieu maot pedah dinten Jumaah, lamun Jumaahna maotna keur teu eling kumaha. Jadi aya maot husnul khotimah teh aya cirina. Lamun ieu hate aya di hadrat Allah, hate aya elingan ka Gusti Allah nalika urang maot eta teh husnul khotimah. Akhirna ieu bayanganana akhir-akhir urang di alam dunia ka alus tata eta teh husnul khotimah. Tapi bukan berarti husnul khotimah teh tiba-tiba langsung urang teh misalkan keur maot eling ka Allah moal mungkin kitu. Karena nanaon oge sok aya di lalanyahan, aya lalanyahan. Nanaon ge aya proses. Jadi lamun taya cirina hete hiji jalma atuh jauheun pikeun husnul khotimahna. Da sadayana perkara pasti aya cirina. Masjid cirina teh kan kubah. Gereja cirina aya salib. Eta ciri. Jadi aya cirina husnul khotimah teh. Lamun jelma maot husnul khotimah berarti hati aya di hadrat Allah tah husnul khotimah. Jadi mendingan maot keur ngaji apa mendingan maot keur eling ka Allah? Mendingan maot keur eling ka Allah tuh. Lain maot keur ngaji lain cenah kurimah yang maot keur salat. Pugu alus mah. Maotna keur eling ka Gusti Allah. Ain salatna misalkan teh eling ka Gusti Allah kumaha? Urang bisa teh hanyat-hanyat di sawah. Hate mah. Atuh sabenerna mah eta teh goplah di mana maot misalkan atuh di mana husnul khotimahna. Pan cenah katingali aya ciri wancina keur salat. Eta mah secara dohiriyahna, tapi hatena leumpang teu ka hadrat Allah. Ari hatena ancleung-ancleungan di pasar manalika keur salat terus begitu misalkan maot atuh sanes husnul khotimah. Anu husnul khotimah mah hate ieu, hate cicing di hadrat Allah. Atanapi ngabahasakeunana setiap aktivitas ieu hate teh eling ka Allah kitu we.
Ta eta di mana-mana wat berarti eta teh husnul khotimah. Payakulu makam payak balu maka madep siman alaiha ka itu akhirat bitahayyui. Jadi bitahayu teh seperti kenalnya cawis-cawis nya, cawis-cawis sadis. Naon sebutna siap sadia. Wal isti'adadi jeung cawis-cawis bersedia gitu siap-siap laha pikeun akhirat. Matak nu dipinamal ku jalmi anu nurul yakin aya nama nyeunaon nyeureurkeun amal soleh we kitu. Da boga pamandegan yen ieu dunya teh moalana. Oh cenah pira kuting urang teh ngawirid wae, pira kuting urang teh salat wae, atupan kumaha digawena. Ih cik tadi teh ari digawe mah dohir, ari eling ka Allah mah hate. Jadi dina urang teh aya dohir jeung batin. Jadi supaya ieu dina pada melana oge sabenerna mah berkah lamun ieu hate eling ka Gusti Allah. Aktivitasna dina kasab hate eling ka Gusti Allah. Tah eta kitu maksudna teh. Artina berarti sanes ngawirid wae urang teh lepas dina usaha. Jadi ngabahasakeun tawakal bersandar ka Gusti Allah teh sanes ngedul usaha sanes. Artina tawakal mah hate sanes jawari, sanes anggota badan. Anggota badan mah kasab, hate aya di hadrat Allah, hate eling ka Gusti Allah. Di mana keur kasab hasilna rugi teu matak jadi kuciwa. Naon sababna? Allah nu nakdirkeun ge. Lamun kuciwa berarti aral subaha, lamun aral subah berarti komplain, lamun komplain aduh bahaya eta mah. Berarti nolak karena kodok-kodar Allah. Gitu ngabahasakeun nananya. Jadi ningali hate ka akhirat teh sabenerna pikeun ieu teh pikeun pikeun umum. Hate masih ningali akhirat berarti akuan keneh nya. Ai pikeun hos mah maksudna teh hate sanghareupeun ka Allah tukangkeun akuan. Itu salerusna mah. Jadi itu ngabahasakeun hate ningali ka akhirat teh sebenarnya mah umum keneh dari hos mah tuh hate apun akhirat berarti makhluk keneh nya. Barjah makhluk, surga makhluk, neraka makhluk. Artina ngabahasakeun tauhid hosma ieu hate teh hate madep ka Allah terus tukangkeun makhluk. Kitu ngabahasakeunana. Ningali akhirat daripada dunia teh kitu. Jadi anu hak nama Allah, anu batil mah akuan gitu. Jadi dibolak-balik kitu ngabahasakeunana. Mungkin memang aya dina kesimpulanna ieu hikmah. Tanya benten sareng anu abnai dunya hartana teh keur nyaon keur nyumponan kahayang di dunia we sanes diterapkeun dina jalan Allah ta eta tandana hiji jalmi ieu hate teu moncorong ka akhirat. Jadi kasabna teh tujuanna teh kenging artos. Icalana teh dagangna teh tujuanna hoyong untung. Ta eta nu abnai dunya mah. Pan cenah sarere age sarua kasab mah hayang bebenangan. Ta eta mah ngabahasakeunana kieu supaya aman jadi dina hate urang. Urang misalkan arek berangkat kasab. Urang tos aya kepahaman ieu. Mungkin di ditu kasab teh bade lancar jeung teu lancarna eta tos takdir Allah. Bade kenging jeung teu kengingna hasil kasab eta teh takdir Allah. Tatancepkeun dina mana urang eta kitu. Terus urang kumaha tu ngaduana? Umpama hatena anu moncorong mah henteu naon dihindarkeun ngaduana teh. Gusti mugia lancar abi teh di ditu teh. Ta eta ge mangga, saleresna mangga henteu dilarang dan memang ngadua mah memang non bahasana da memang diparentah ku Gusti Allah. Ngan pikeun jalmi anu makrifat mah hate moncorong ka Gusti Allah, hatena teh ngabahasakeun kieu supaya henteu milu ngatur ieu kana perkara eta mah saleresna mah untung jeung rugi terus diatur.
Kumaha tuh hatena? Nun Gusti paparinan abdi salamet saumpamana abdi bade dirugikeun ku Gusti dina keur kasab. Tuh dina rugina ge salamet berarti. Kumaha rugi salamet? Paparin abdi sobar Gusti. Jadi keur dina rugina ge teu matak hate maleuk-maleuk. Teu matak jadi geuneuk maleuk-maleuk dina kerugina ge. Naon sabab dipaparin sobar ku Gusti Allah. Tiis hatena teh. Tenang hatena sangkilang rugi. Tah eta berarti nu salamet. Keur marugi dohiriah hate marudah. Terus amek-amekan sebenarnya mah da. Dohirna rugi terus hatena teu rugi eta teh. Naon sababna berarti sami sareng nolak kana katangtosan Allah. Sing emut iman kana kodo jeung kodar teh rukun iman anu kagenep. Ngaran jalmi anu sampurna berarti cukup kana rukun. Lamun teu cukup kana rukun misalkan teu sah dina rukun nomor kagenep kodo jeung kodar berarti urang lain tanda jalma anu iman harita. Terus sehingga ya ngabahasakeunana sebelum berangkat nun Gusti saumpamana abdi kenging untung ladang tina kasab salametkeun ieu abdi dina kauntungan. Dalamun kauntungan salamet mah berarti hate teh daek syukuran. Lamun keur untung cilaka secara hakikat ya. Hate teh teu hayang syukuran ka Gusti Allah. Jadi hate teh bungahna kana artosna kana untungna. Sehingga ieu hate poho ka Allah anu maparinan untung. Sing emut lamun dina hate urang tong boroning aya dua keyakinan ya. Aya 20% keyakinan ka makhluk oge eta batalna kacida. Jadi dina manah mah ulah sampai dugikeun ka bungah ku makhluk tapi kudu bungah ka Allah, ulah ngelehkeun ka bungahna teh kitu. Jadi ulah sampai dugikeun ka Allah eleh ku makhluk. Ku sabab urang kengeng untung ieu hate bungah kana untungna. Sehingga ieu hate poho ka Allah. Lamun dina untung urang cilaka teu bisa syukur berarti teh eling ka Gusti Allah anu maparin nikmat. Otomatis hasilna oge. Misalkan seueur atos, ayo urang jalan-jalan. Palingan kitu, ulang healing. Daripada disodakohkeun. Daripada dibikeun ka anak jeung pamajikan dinapkahkeun. Daripada disimpen. Antukna jadwal salat ditinggalkeun. Naon sababna? Da macet di jalan. Keur healing. Pikiranna teh lamun gaduh artosna teh hoyong senang-senang we. Hoyong naon sih disebut hoyong bubungah we, bubungah. Cek manehna mah bubungah hate. Tah eta tandana kufur nikmat. Dari karena syukur nikmat mah di mana untung kenging nikmat berarti tuduna ka Allah nuhun Gusti. Ieu salira Gusti parantos maparinan nikmat ka diri abdi. Tiasakeun abdi teh syukuran. Kumaha tanda syukuran? Sorful abdi ma'an amallahu limahu liqoli ajli. Nasorupkeun ieu hasil tina kauntungan teh di jalan Allah. Atuh aya misalkan dulur bantu. Aya anu anak yatim bere. Aya anu misalkan anu butuh pitulung ti urang secara materi atuh golosorkeun. Dina perjuangan yang menyebarkan agama Islam naon-naon golontorkeun. Karena naon tadi dinya ta sedekahun jariyatun teh. Tadi dinya ta bakalan ngalir ke alam barjah urang. Nalika urang di alam barjah. Tamatakan kan tikahna syukuran mah kitu nya. Jadi lain syukuran lain nuhun hungkul. Eta ge salah satu bentuk syukuran ngan nuhunkeun ge ngan memang pengaplikasieunana nasorupkeun. Matakan man amallahu limahu liqoli ajli. Nasorupkeun hiji abid ma'an amallahu kana nikmat anu dipaparin ti Allah ka urang, limahu liqo kana manghulikna li ajlihi pikeun Allah.
datu ti Allah rizkina ge atuh kembalikan ka Gusti Allah, berarti jalankeun dina hal-hal anu dina di anu aya dina diro Allah taala. Jadi moal mungkin di mana keur nikmat, di mana nampi nikmat nage lat salat, moal mungkin di mana keur aya nikmat nage keur sibuk orderan misalkan ya. Jadi teu ngaji moal mungkin. Jadi sing kitu nya, jadi ngabahasakeun kitu. Tah urang lajengkeun kieu nya. Ieu panjang memang ieu hikmah ieu. Jadi kesimpulanna dina hikmah anu pertengahan hikmah karak pertengahan ieu teh. Si jalma teh hatena teh cuman tewe ka Gusti Allah, ningali kana dunya mah da eta dunya tos ditasor ku Gusti Allah. Intina mah hate lamun taat ka Allah anu gaduh dunya pasti eta dunya teh nuturkeun kitu Bang. Jadi kitunya mudah-mudahan aya manfaatna pikeun urang sadayana. Di tandaan jadi payab suruh. Tandanya payab suruh jeung payab suruh dunya. Wallahu a'lam. Ngalajengkeun kana kitab Jamil Mughnina.